ya ieu kan si mah teh untuna tinggal hijinya. Yo sok berekeun ka si mah. Sugana beuki geulis si mana? Layak. Cangkeling manuk cingkleng cindet. Los ka kolong bapak satar bulan. Mah, Naon maneh? kieu mah urang teh ya aya piobroleun. Aya piobroleun naon Panglima? Meni serius? Iya ya mah urang teh manggih untuk sapinya. Ieu kumaha lu diterapkeun ka mah? Sugana beuki geulis. Sia mah naon nu dirasa? Aing mah untuk hiji ge heuh, geulis keneh. Heeh mak, geulis nempotina sedotan. Anggot lamun dipasangan ieu deui, teu kudu nempotina sedotan deui mah. Sia mah geuning ngaledek ka aing. Ih mak, urang mah lain ngaledek. Ieu takop pakekeun tah ame leuwih geulis. Ah sia mah, babah teh geuning eta. Teh urang atuh kulinernya teh. Yo. Barudak ayeuna teh rek Agustus, arek loma. Hayu can dilalasian penca. Kamu urang mah yang ulin ka ditu tuh. Maneh mah. Main bal. Nya, sok ulin yeuh lah. Heueuh lah. Alusan ka hayang sia teh. Ai kakolo teh singa denge. Ada buruhan yuk. Tah, mun kieu mah. Hayu teh mah gas. Heeh, hayu. Yung mari lu kasih emak ka ditu. Kajaja sih bener bedi. Itu jauh teh da bikin. Sok. Tuturkan urangnya. Amin. Halus. Satu. Sing waras dokor tak kitu mah nya deuleu ya urang. Dua. Tiga. Mundur. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Mundur. Hei, budak. Hayu ieu. Soang jajan hayu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Mundur. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Mundur. Sok ajakeun. Budak ka mana tuh? Ih. Aing we kadak-kadak kedeng sorangan. Barbel teh. Di bumi teu aya. Di dapur teu aya, biasa masak pas nyangu. Teu aya ka mana si emak teh nya? Mak. Garing kene. Berarti si emak can ka dieu lamun si emak aya mah da sok kurung cai teh. Mak. Hai emak. Abi mah capek kuku irang ka ditu ka dieu ari mah di dieu. Mate udah di mate meni sararumpa geragenane. Ek nyangu bias-bias acan. Gas kececes segera. Suluh eueuh. Ini pusing. Nyaho kudu ka mana teh nyaho kudu kumaha lah adi di maleuheung we jauh deuleu anda langab. Heueuh ngan santeuna atuh mah teh bebeja ka abi da abi teh neangan ka ditu ka dieu melang ka emak. Lah mate mumu pusing anu jadi anak. Jadi mate lah kajian nyilib we. Neangan anu tenang nu tiis. Ye atuh mah ye ulah dipikiran ari mama hikan abi usaha ieu ayeuna mah geus uih teu aya beasnya ayeuna mah aya beas mah tinggal uih tinggal nyangu. Ih atuh alhamdulillah ari geus aya mah nyampak di ieu mah mage ek mulang. Abi jangan engke deui mah teh bebeja ka abi lamun ka mana-mana teh kan abi teh melang mah bisi engku mah lamun mah aya nu nyulik borondong. Kan daripada nyulik mah mending nyulik abi meureun. Anjay.